Allah Ta'ala berkurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Pada salam qobrol kalam sabadana semuanya tahiyatul islamiyah mengutul pada assalamualaikum. Lampun baik orang sami-sami majatul huda kalau kita dari rekordnya sabadana memanalkan kita tidak biasa orang sadaya berkali pada saya yang matanya alakuman di pengawasan sehingga orang sadaya biasa kembali dengan kata mudah-mudahan baik wasilana ulang sadaya melaksanakan kalau berlaku ini mudah-mudahan masih dan kesehatan yang pura bersama sadaya Allah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berlimpah kita dari dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, keluarganya, ibaratnya jalan tengah. Mudah-mudahan saya ulang sadaya bagi sahabat Allah menjaga ulama amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu saudara-saudara disyukuri Allah, saudara-saudara disyukuri terkasih karena ibu pengawasan kampung Tibayu sudah siap dan tidak menguji apa baik kesalahan, kalau senang yang menjadi mudah-mudahan saya ulang sadaya saling berkasih amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali nanti itu dinyanyi sang ulang sadaya disyukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kaulah sadaya memberikan makanan luar biasa sehingga biasa kami pulang sadaya bukan dua panangan melakukan dua sampai beraktivitas itu jadi dengan raga melaksanakan menguji kewajiban pulang sadaya selaku jamiah dari muslim jadi melaksanakan kewajiban. Maka mudah-mudahan sadaya pulang sadaya melaksanakan semua mudah-mudahan masih dari diketahui karena kurang syukuri karena nikmat yang Allah kalau yang mudah-mudahan Allah kembali karena kenikmatan langsung malam berkasihnya amin ya Allah dan para karena kurang rasa masa dikitabkan Allah Subhanahu wa ta'ala anu mangrupi yang jami Gusti Allah kita bertanya dari ibarat ibadah karena anu ibarat ibadah Gusti Allah cuma dua golongan hiji golongan jin kedua golongan jalmi ibu golongan jin dan golongan jalmi oke anu katakan hukum syarat mana katakan hukum syarat ternyata anu balik dan akal kadang masuk kurang sadaya kalau masuk kurang jalmi muslim bagi ngawas balik dan akal maka diperintah oleh barang ibadah Allah. Nah kadang-kadang di barang perintah kudus ya Allah iya ulang sebelum ngalai karena kita perintah sementara ulang sebelum larangan Gusti Allah kadang-kadang di waktu ulang sebelum perintah larangan Allah. Maka yang jalan keluar ulang masa sebelum dosa sok larang paparangan Gusti Allah kadang-kadang ulang sok lalai karena perintah Allah. Maka sawu ulama yang supaya dihampuran eta dosa kurang karena ngalaksanakeun perintah nebihan karena perintah Gusti Allah ngalaksanakeun larangan Gusti Allah perbuatan dosa maka sawu ulama aya di antawisna anu mata kalbu kana dosa eta. Naon cenah mata kalbu kana dosa urang sadaya teh
di antawisna nyaeta hiji ngalakukeun urang daek berjamaah. Ngalangkakeun sampean urang nyaeta anu maksudna rek berjamaah. Eta mata dia urang bersama. Berjamaah teh salat kumpul sanes salat kumpul berjamaah termasuk artina berjamaah teh berkumpul dina jalan sae. Yo termasuk urang teh ieu teh berjamaah dalam hal itu. Insyaallah Allah bakal lihat urang dosa urang sadaya upami urang ngalangkakeun nyaeta niat ngalaksanakeun berjamaah. Karena yakin karena tidak kangjeng Rasul. Tidak kangjeng Rasul jami anu maksudna termasuk bari pelaku ilmi satu acan ngalangkakeun teh patos dia urang teh dosa urang sadaya. Ta insyaallah urang fitnah urang dibumi masing-masing maksud bari pelaku ilmi satu acan ngalangkakeun di urang dosa urang sadaya. Ngan urang hilap diniatan dina hate anu niat anti ikhlas. Rek ngalaksanakeun ibadah ngampurkeun kawajiban urang salaku dialwi masjid diparentakeun urang salat. Kabarangan anu sanes nerangkeun bahwa jalmi anu ngalaksanakeun berjamaah termasuk kelakon ilmi ieu maka makhluk anu lewatan anu tincak termasuk anu kalewatan ku eta jalmi maka pangnuhunkeun hampura pikeun eta jalmi anu bade kelakon teh Orang kalengkahan kurang yang nak ayat daan ayat jatuh ibuna ayat makan yang anu sanes-sanesna pangnuhunkeun hampura pikeun jalma anu ngalaksanakeun berjamaah. Dina sapaina katerangan termasuk berjamaah salat kubuh eta. Urang biasa identik kana berjamaah kana salat. Sakumaha diterangkeun tampi di kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana jami berangkat ka masjid anu maksudna bade ngalaksanakeun berjamaah teras didinya eta jalmi teh ngalaksanakeun salat iza kabaral kamtu bis salati ya qul ta'ala lil malaikati irfa'u mubaham bil anbiya kata yaqulu li qawli di mana-mana aya hiji jalmi ngalaksanakeun salat salat berjamaah maka dirinya di mana-mana baca takbir tidak bakal alhamdulillah di mana-mana baca takbir berucap dirinya malah Gusti Allah ngutus ka pirang-pirang malaikat malaikat diturun anjeun ka bumi tingali jalmi anu ngalaksanakeun salat teh terus kumaha dosana eta si jalmi canak wae maka dirinya malaikat begitu kurang baca takbiratul ihram Allahu akbar teh dosa urang teh dicanak ku malaikat. Terus malaikat nungguan tepi ka beres salat urang. Di mana-mana beres salat urang. Tidinya fatahul malaikat dzunuba kullaha fa iza farabal amruna salati taqul yaqul malaikat ya rabbana ana idruha alaihi. Gusti ieu jalmi teh geus beres salatna. Ieu dosana kumahakeun? Nah balikeun deui atrap pintu. Maka tidinya wal Gusti Allah tingali ku anjeun kumaha kaayaan posisi salatna. Alhamdulillah Gusti. Salatna sae, jajaranna beres, nya baca nabi katarik-tarik ari berjamaah mah. Tah lamun beres mah dina tata cara salatna tong dibalikeun deui eta dosana pijeun ku anjeun eta dosa si jalmi anu salat teh tantang jam urang sadaya jam rumasa urang seueur dosa nya jalan keluarna kanji pertama urang neangan cara anu matak ngalebur kana dosa teh tadi antawisna anu matak ngalebur kana dosa teh nya eta urang berangkat rek berjamaah. Katena urang ti dituna tina aku morek salat berjamaah ti urang ti mulai abdas na tenapi wuduna teh. Dosa mula leutik urang sadaya tos maruragan.
maguragan tina sela-sela panangan urang, termasuk tina soca urang, termasuk tina bibir urang, tina sampai urang kan dimaksud teh nalika wudu. Maka dosa maralit mah insyaallah maguragan teh. Beres salat nyaeta ku malaikat teh dicatat dosa urang, sangkan urang nalika ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, kaayaan tahir urang kaayaan bersih eta nabi suci teh. Beres dirinya urang komo ka ituna wiridan baca istighfar, baca takbir, baca tahmid, sareng sanes-sanesna murid-murid anu sanes-sanesna. Beres dirinya kaituna urang nuhunkeun ka Gusti nuhunkeun pangampura. Bahkan dina nalika urang ngalaksanakeun salat kan doa unggul terkumpul di dinya. Hayang doa naon? Doa hayang dihampura aya dina salat. Rabbi firli warhamni ya wajhuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Termasuk urang hayang babari rezeki kan aya dina di dinya teh warzuqni teh. Hayang ditambah karena kesalahan wajibur nih kan gitu. Jadi doa mata bidau ulama fuqaha salat cek logat mah doa kadang-kadang doa. Karena di jero dina eta salat doa sagala-gala. Aya dinya. Beres urang ngalaksanakeun salat dinya beres doa termasuk urang sok sasalaman we jeung tatangga teh bisi aya dosa perdosa. Dosa kedikeun banyak urang dosa perdosa antara jeung tatangga. Berang beres ulang dirinya baca sholawat ke Kangjeng Rasulullah. Jika kalimatnya kan bisa pakai sallallahu rabbuna dirinya. Mana eta mah baca sholawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Rek baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mana? Bidau Kangjeng Rasul di mana-mana ya hiji jalmi. Jalmi mukmin papanak sareng jalmi mukmin. Teras dirinya sasalaman. Bari nuju sasalaman teh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad barisa kitu maka maguragan dosa-dosa nang jalmi termasuk dina panangan-panangan jalmi anu naon sasalaman maka disunatkeun di atur wae ku ulama di mana sasalaman urang teh minimalna tapi maksimalna kada antal ieu urang teh ieu batu. Jadi tong tiba antal kitu salaman teh. Jadi sasalaman teh kada ieu. Nah. Ieu antalan ieu jeung ibadah teh. Tah eta teh dosa urang teh maluran gitu. Bari baca sholawat teh. Di urang sabiasa sallallahu alaihi wasallam murid Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tah eta teh sholawat kapungkur Kangjeng Nabi Adam alaihi salam bayar mas kawin kasih Hawa. Sholawat eta sallallahu alaihi wasallam. Jadi nya urang rasa masa urang masih berdosa maka urang milarian we naon perkara anu mata ngalempur atanapi mata ngampura kana dosa urang. Da beres we tidinya urang sasalaman sok diiringi urang ku badiatna nyaeta badiat teh salat sunah santos fardu. Pahalana termasuk azul pisan, di antaranya termasuk mata namal karena kekurangan urang dina salat fardu. Ditamal ku qobliyah atanapi sambadian ya. Dirinya mata dicontohkan sering mesin kuring antawis eta pasunatan qobliyah jeung badiah teh lamun nisbat cara urang tatane mah nisbat petani mah cara melak kacang jeung melak jagungna gitu. Ada salat fardu mah bubuh eta mah paduna lamun cara melak pare teh mah melak parena. Tah sajaga ti melak pare teh atuh urang teh manfaatkeun galengan anu gede teh. Boh galengan anu gede atanapi galengan anu leutik. Sisina teh kunaon? Pelakang jagung, pelakang kacang, pelakang tomat, cengek. Aku nalika urang panen teh pannya henteu beas wungkul, henteu bangsa wungkul gitu. Nyata termasuk menang kacangna, menang jagungna, tina galungna. Tah urang ngalaksanakeun salat fardu oge kitu. Sajaga nanti salat urang fardu diiringi nyata termasuk qobliyah jeung ba'diyah. Cek bahasa kolot fardu kasamut sunat halal fatihah. Mana anu kedah ditebihan ku urang nyata lamun nisbat dina tatane mah urang teh kedah ditebihan teh hama-hamakna anu matak ngarusak kana pare anu matak ngarusak kana jagung anu matak ngarusak kana kacang hama teh
Boh tina beulitna, boh tina gantungna, beuneuh tapi tina warna jeung sabangsa-sabangsana. Tan kuda ditepian kurang teh nalika urang laksanakeun ibadah nalika salat teh nyaeta eta hama. Naon hama teh aya di urang. Bisi kageunaan dina hate urang aya sifat naon? Aya sifat wudu, sifat takabur, iri dengki, hasud, jahil. Tah eta teh disebutna hama kana ibadah. Daroh urang ngalaksanakeun salat, misalkan salat sunat, ahli barengan kunaon kuliah. Kuliah naon kuliah teh? Al-a'malu li ajrin nas. Pada melang urang aya katingali ku batur, aya katingali ku batur we urang disebut ilmu getol. Deluk we urang teh salat, di barengan ku hate anu liat. Kae teh hama kitu, hama dina ibadah. Jadi eta mah kedah ditegihan. Kembali kan tadi perkara nu matak ngagempur atanapi diham matak ngahampurakan dosa teh nyaeta urang ngalangkakeun rek berjamaah. Jadi berjamaah lain salat wudunya termasuk anu sanes-sanesna. Eta wudu sanes seueur. Naon deui? Intidor salat bada salat. Nunggu salat santos salat. Kumaha maksudna? Nunggu salat santos salat teh. Nunggu mun urang mah contoh mah kieu nunggu isya waktu salat isya santos salat maghrib. Atanapi nunggu waktu asar waktu maghrib santos salat asar. Ya gampang mah kieu lah cek urang mah nunggu waktu salat isya santos salat maghrib. Jadi santos salat maghrib ditungguan teh kunaon? Nya eta urang berpikir. Atanapi termasuk ibadah anu sanes-sanesna. Maka beres salat maghrib beres wiridan teh moal balik cek urang teh rek nungguan isya mending ge cicing di masjid ngadares Al-Qur'an, salat awabin, salat anu sanes-sanes. Tah eta mata ngahampura kana dosa urang. Nya teh disebutna nunggu salat santos salat. Da teu mungkin ari nunggu waktu subuh bada isya mah nya. Moal mun waktu subuh tidak bisa rek cicingan di masjid ibadah. Jarang gitu mah gitu. Jarang ya. Yang anu deukeut mah lah yang deukeut, rada deukeut mah ti maghrib we ka isya gitu. Ti maghrib ka isya, nungguan waktu isya santos maghrib itu manfaatkeun dimanfaatkeun ku urang. Da cek urang teh di imah oge ngado naon. Ada weung beunang lamun teh mah. Jarang wiridan, tara tempona mah. Utak naon ieu memang kada haram teh. Kayak kada naon ngopi paling oge. Leung ari aya kitu. Mana ngaraweun itu mending cicing di masjid mah berlipat-lipat pahalana. Termasuk orang cicing di masjidna kaniat iktikaf ganjaran ka dirinya. Termasuk nya hukum melaksanakan ibadah mah ngadares Al-Qur'ana, baca tasbihna, termasuk urang baca istighfarna dan hukumna. Tah nungguan salat santos salat. Maka eta pahalana kalintang pisan ageuna termasuk mata ngahampura kana dosa urang. Mata ngalebur kana dosa urang. Urang mah sok aya buru-buru balik nya. Balik eta kahiji kaduana. Naon deui? Aya nya eta wudu santos wudu. Maksudna kumaha wudu santos wudu teh? Wudu santos wudu teh misalkan urang dan abdas. Hiji waktu urang batal. Langsung urang wudu deui tegasna urang mayang gitu boga wudu. Karena pahalana anu kalintang pisan ageuna. Jalma lamun teh mah geletuk we pupus. Bari kaayaan posisi gaduh wudu, maka eta mah dijamin mati syahid tegasna ahli surga itu. Termasuk urang kudu nama model urang meme sareng ge kudu heula. Bisi naon bisi urang maot gitu. Teu sakedikeun banyak. Pas dibugahkeun teh gitu. Urang kaayaan pupus kan gitu. Kaayaan pupus. Teu sakedikeun. Nya contoh anu deukeut we ieu mah anu kasaksian kusim kuring ningali dieuna. Mulai Kang Haji Miftah rentek karasan abdi nuju di Cijati teh deh. Nuju Mimonan. Pasti aya ngantungkeun teh tabu 11 siang teh.
nya tadinya nih ngale nya eta mana teh jadi ari kapuping cek keluarga jam 1 wengi maka zaman anjeunna teh kira-kira meureun jam 2an meureun kitu ngantunkeun jadi pas subuh teh teu anu mantuneun ngagubahkeun ngan emot rek motokopi KTP eta anjeunna teh nya ku keluarga teh gubahkeun jam 11 teh gubahkeun terus teh aya naonan pas sunah asubuh eta teh bahkan kira-kira mah teh wengi keneh gitu jadi padahal nya teh da mungkin naon jak gitu saya kana biasa gara di kan gitu nah gitu jadi teh sakedikeun lah gitu anu ngantunkeun nyaeta naon lombok pulang gitu nalika bobogan gitu mantap pahala nak jalmi anu ngagaduhan abdas teras pupus maka dijamin matina mati syahid termasuk hari saya nama nabugu urang rek baca Quran urang rek naon urang rek salat mah kan gitu di antaranya eta urang ieu ge bobot teh termasuk pahalana anu paling agung pisan tanya eta urang nalika batal wudu teras urang abdas dimorolok dosa urang tah ngalangkakeun urang ngalaksanakeun berjamaah salat karena jaga di poe kiamat Allah Subhanahu wa taala bakal ieu masjid dijadikeun hiji kendaraan anu eta kendaraan teh kendaraan jurusan surga engke masjid-masjid urang teh anu sakurang dilaksanakeun salat berjamaah maka insya Allah para penumpang nantinya anu ngamakmurkeun ka masjid makana tadi kuring di aoskeun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir sayatosna jalmi-jalmi anu ngamakmurkeun ka masjidna Allah teh nyaeta jalmi-jalmi anu iman ka Gusti Allah teh iman kana poe akhir yakin bakal dijadikeun kendaraan ahli surga ieu teh itu masjid teh sehingga pendidinya ditetes atanapi ieu masjid teh kendaraan teh bakal dihias ku inten berlian inten jabarzud bangsa malaikat ge ngarasakeun kaget ngarasakeun aneh jalmi-jalmi didinya pada nyarita aha ulai minal malaikatil muqarrabin am minal anbiya'i wal mursalin saur jalmi-jalmi nah cenah teh aya masjid tepi kamewah bangsa itu ditaretes ku inten beriang seueur penumpangan nah teh golongan bangsa malaikat atanapi golongan bangsa nabi atanapi golongan bangsa mursalin maka aya hati ti Gusti Allah la sanes eta teh sanes di golongan bangsa malaikat sanes di golongan bangsa para nabi sanes golongan di golongan bangsa mursalin eta teh min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam nya eta golongan-golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahfaduna sholawati bil jamaah nya eta jami-jami anu ngaraksa anu ngajaga salatna di berjamaah. Jadi kembali dengan tadi insya Allah anu matak ngalebur matak ngahampura kana dosa urang nya eta kaiji urang daek berjamaah identik biasa berjamaah makana salat padahal sanes salat ukur nu disebab berjamaah teh kempalna urang kempal mingguan berjamaah kempal urang nyamber di pasaran itu berjamaah gitu eta oge sami berjamaah nama gitu ngan kumaha dilakukeun ku urang dinya teras naon deui urang sok nungguan salat santos salat katiluna urang sok wudu santosna wudu samudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala da urang rasa rumasa agung dosa mudah-mudahan ku berjamaah urang thalabul ilmi berjamaah naon salatna berjamaah ngaliungkeunna
mudah-mudahan masih menjadi mutiara karena dihampura dosa kurang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kurang sadaya mudah-mudahan diparanjakeun wiswa bari sehat kami betul ibadah diberikan rezeki diberikan tina segala pancabaya di mana mudah-mudahan masih pukul husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sadaya-sadayana dina pamita dina mingan ieu cekap satu bae eta dina senang tapi Allah Subhanahu wa taala dina kata makbul dan simpuri itu baik ieu pamosan ku kalimat hadana wa wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.